Aduh, ning jalan naga ya teh kumaha ning ieu dobol kieu ye aing. Ya, bah tong tulus bisi ragrag nyeri. Bari kumaha ya teh maneh teh babari-babari sok itu lega ya jalan tuh. Eueuh ieu an ieu mah euy, eueuh awian ka dieu mah molongo. Aduh, aing kudu kumaha nya? Yo, lain babari-babari. Kumaha mun ragrag teh nyeri tuur bisi bucat. Luncat. Anjir. Kudu loncat ya, mana bakal bisa engke loncat ya ditu. Ieu teh panjang aya 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. 5 meter sih awalnya kudu loncat kieu 5 meter hese jauh. Kudu kumaha tuh? Yo, lain hese jauh. Cek urang ge tong tulus bisi ragrag kumaha mun bucat tuur. Mani jika nu kawalahan. Ngawahan, kudu ngawahan ya euy. Mun ngawahan ti dieu kuat gitu euy. Ah moal aing mah euy. Panjang ka dituna tuh aya 5 meter mah tuh nu molongona oge. Aduh aing kumaha bararingung euy rek meuntas da ya. Bingung. Ya, teu aya nama hieu pe uang jalanan nakul ka Tasik. Oh, lumpat cing tarik. Duh kuat meureun nyawahan di ditu lumpat cing tarik. Padahal sabaraha meternya euy. Heuh aing mah kuat gitu euy mun eta. Kumaha nya? Yo, lain kumaha cek aing ge bisi ragrag di dieu teh bisi ragrag teh nyeri. Babari we maneh teh karuge hese ieu mah. Hese ieu lega teuing dieuna. Yuh, lain lega-lega ieu teh kumaha mun ragrag teh tuur teh bucat. Loncat we karuge hese ieu mah da jauh atuh kudu loncat oge. Bingung euy. Hese loncat oge. Aing mah mata teh tong tulus bisi ragrag nyeri mani jiga nu kawalahan. Ngawahan dah hese ngawahan mah atuh bedul aing mah ponok yeuna euy. Jauh yeuna tuh eta eunana slogeunana. Kiat aya nama uang jalan uang nakul ka Tasik. Lumpat cing tarik orang ngawahan aing lumpat cing tarik cicing orang ajaran. Ke mana bisa gitu panjang ka ditunya 5 meteran euy. Cicing alik. Mantap saya yang ragrag. Ya uang jalan uang nakul ka Tasik. Oh iya ge ngawahan lumpat cing tarik. Mantap nih uang jalan ka ditu nakul ka Tasik. Ampun, iya ge rek ngawahan cing tarik. Nam bisa yang jalanan nakul.